Tulikan sia, monya ngan sapotong nyebut juragung ku. Bagan, cek si bohek deui hatena gergeteun. Si bener sia bising dikiruk waing. Siak cebet si bohek ditampiling. Ngarumpuyuk menihu marurung pipina asa coplok. Bakat ku nyeri si bohek deku bari ngusap pipi nu nyanyautan. Nyai ulah ka bina-bina teuy ngatugeliskeun ku pun mang rek talu ka nyai rek ulun kumawula cara kadunungan. Asal ulah nyiksa ka bina-bina teuing ulah kaleulewihi deui teh manusa atuh nyai. Ceuk Mang Kayim bari maju salengka. Ngomong leuleuy si Ganu Ngolo. Tuman tuh jelema badagong. Memang kudu diwarah heula, syukur lamun Mang Kayim rek talut mah. Tapi ulah kitu ngomongna, ka kami kudu nyebut juragan kawas kadunungan. Ceuk Suti mah meuni keukeuh hayang disebut juragan. Enggak kan, Mang mah mau aku mawantun baha. Syukur mun kitu mah. Perak geura digarawe. Ulah pating polohok itu, tuh buruan barala soang jeung hayam parabaneun. Balong tempoeun di dapur ayang-ayangan, can boga cai haneut jeung can mirun seuneu. Sabab awewe kalabur pek jalankeun. Suti mah asup ka imah, bari jamotrot baeud pikacuaeun. Sanggeus Suti mah ngaleos si bohek nangtung deui lalaunan. Breh pipina katempo jelas pisan nagara lang tapak ramo semuhi deui. Puguh Mang Kayim meuni olohok sabab beuki jelas kasaksian yen Suti mah teh lain awewe samaneh. Ari geus kanyahoan kieu mah omat ulah rek wani ngalawan utamanakeun kasalamatan diri. Keun bae rugi basa mah teu kudu wae meuli. Mun kahayang disebut juragan sebut we da moal rugi asa salamet urang mah. Ceuk Mang Kayim bari melong ka si bohek nu pias bakat kuripu. Kuring mah ningali sial wae tuh Mang so barakali dicabok lah ku Suti mah. Nyeri teh lain pipi wae tapi hate ge nyeri teh. Muncan males pati ka manehna moal sugemaha teh yeuh. Rumku badung rap ku lemah katinihan teh beureum ceuk bari basana. Moal ngahampura ka si Suti mah. Sarta dina hiji mangsa mah aing bakal ngayakeun balidungan. Ceuk si bohek bari kekerot nemongkeun amarah nu pohara. Nya kaharti ku Mang oge. Tapi ayeuna mah moal kuat sabab Nyi Suti mah geus puguh kitu. Lain lawaneun urang wayahna sing sabar, urang ngalajur nafsu bisi cilaka. Yuk urang digawe deui ayeuna mah. Mang Kayim ngalalemu hate si bohek ngolo-ngolo sangkan ulah aya kaributan. Atuh kapaksa si bohek ngagugu da memang kahartieun ku manehna oge. Yen Suti mah lain bantrak-bantrak. Akhirna si bohek jeung baturna digarawe daek teu daek kudu jadi pagawe Suti mah. Ngadadak jadi songong jeung takabur. Boga rasa yen dirina gagah jeung sakti moal anu melehkeun. Suti mah geus terang-terangan hayang ngawasa ka eta imah, hayang jadi pribumi di imah batur. Di harita Suti mah nginah-nginah jadi raja di lembur batur. Pagawe geus aya bahan teu kurang hayang naon-naon karikop karimita. Kari ngajalankeun sedeng bogana teu nyahoun. Dapet ukur nyaba ka kota ngajalankeun usaha dagang. Surajaya bener-bener geus katenung sabab percaya ka jalma nu geus puguh jata. Ari si bohek jeung Mang Kayim katut sakri jeung kuman. Kapaksa kudu nurut kana parentah Suti mah lantaran rek kabur ge teu tega. Bisi banda Surajaya ledis ku Suti mah. Saricing we di dinya lain ku betah tapi bakat ku satia ka Surajaya. Nu geus hirup babarengan taun-taun lilana. Saduna heula kaayaan Suti mah para wargi sadaya nu geus hasil ngawasa kaayaan di imah Surajaya. Ayeuna urang catit caritakeun nu geus kaduli-luli geus lami teu kadongengkeun. Nyata kaayaan Nyi Partiwi. Nu keur nandangan sedih prihatin di piluweungan dibarengan ku Mawiwi. Peuting kahiji kacida nyiksana ka Nyi Partiwi sabab di leuweung teh loba pikasieun. Sora maung matak paur, sora orai matak soak, sora carih matak keueung. Saeutik ge teu matak betah sabab bahaya terus-terusan ngancam. Tapi kaisuk Nyi Partiwi jeung Mawiwi teu bisa sare paungku-ungku duaan. Bari teu elat nuar cimata nu ngadenge sora maung sok merungkut. Ngadenge sora carih silih tangkut, ngadenge sora orai silih keukepan. Akhirna para mitra berai beurang duanana meuni asa teu tulus di jantung. Sabab salamet taya gangguan Mawiwit meuni sepa, Nyi Partiwi piasi gamayu. Sajungjungan mah tayan usik, tayan lemek, tayan nyarek, kawas nuleungit ingetan. Sanggeus gandeng ku sora manuk duanana pating kulisik usik pop Nyi Partiwi nyarita. Mak, teh kudu kumahana kuring mabaluas ku peuting tadi. Asa geus deukeut ka alam kubur teh mah.
Sami wae nyai mage baluas meni asa teu nyawaan. Ayeuna mah kakara eling yen urang teh hidup keneh. Teh geuning teh robahna ti kamari keneh kieu keneh tapi kudu kumaha urang teh nyai. Cek Mawiwit terus nempok ka handap para mitra sadaya. Dina ayeuna mah nyaritana Mawiwit manehna ngamakeun kulantaran kahayang Nyi Partiwi kitu. Ulah disebut juragan. Malah barang ningali ka handap breh aya Bagong keur depa handapeun Ranggon ngubun celik bakat ku sieun. Ya naon mah? Aya Bagong nyai itu ngadon depan handapeun Ranggon. Kudu kumaha mun geus kieu, kumaha mun hayang kacai mah teh sieun. Sarua we kurang geus sieun mah kumaha atuh nya. Narek tetep tumetep cicing di dieu atawa menimpina. Cek Nyi Partiwi manehna eueuh kawan. Mun kudu tetep tumetep di dinya sabab cicing dina Ranggon teu matak betah. Kasieun teu bisa leungit. Udah milari tempat sanes atuh yeuh nyai. Susuganan aya nu pernah ulah werit kawas di dieu. Ya bener mah mending ge urang imit deui susuganan aya nu aman. Beumpih kabetaheun dari balik ka lembur mah eueuh jug-jugeun. Sabab kuring teu boga lemar, teu boga lembur, teu boga baraya salindungan. Tapi kumaha petana atuh mah apa dihandap aya Bagong, kumaha ngagebahkeunana kuring mah da sieun. Nyi Partiwi nunyuk ka handap. Urang baledog ku ieu nyai kabeneran aya kumeli. Mawiwit nyokot kumeli sagede peureuh. Dadawar dibaledogkeun kana Bagong peletuk kana huluna. Korejat Bagong hudang disada beunisa segor, ceulina mah dirancung utek-utekan. Keur kitu gaur aya sora maung, beretak Bagong rumpat satarikna mubus ka jero rumpun nu rebet. Sieun ditekuk maung. Sedengkeun Mawiwit jeung Nyi Partiwi meuni calangap bakat ku sieun. Sabab sidik pisan sora maung teh deukeut. Nyai, kudu kumaha geus kieu ya, soah mamar ku sora maung mah sieun. Sabar emak da kuring ge sarua sieun jeung lapar deui. Kudu kumaha urang teh mah. Nyi Partiwi ngarangkul ka Mawiwit. Kumawit diusapan walikatna bangun deudeu. Sing sabar geuliskeun heula ulah waka bingung. Urang tarekahan, urang neangan jalan nu hade, da piraku nu kumaha kawasa ge. Make ngantep ka urang. Ngadoa amur mah sangkan sato-sato garawak ningkah. Kajadi jalan sejen iwati tu mamprak ka nu maha kawasa, sabar bari tawakal. Cek Mawiwit ngababaraha teh Nyi Partiwi. Barang ngadengi kitu Nyi Partiwi asa diingetan manehna cengkat pok nanya. Bener pisan emak taya di pamuntangan utama angin ka Allah Maha Walastu Maha Asih. Munyaahan ka umatna hayu tu emak urang sami-sami ngadoa ka Allah. Sangkan urang disalametkeun tina bahaya pati. Mangga nyai mau ngiringan. Duanana diuk nyang hareup ngulon ngusirkeun rasa jeung pikiran manteng ka nu maha kawasa. Muntang tulung jeung panangtayungan. Dua jalma nu keur tunggara doana didangu ku Allah sarta diijabah saharita. Sato nu garalak ningkah timbul katenangan dina hate Nyi Partiwi. Mak, sora maung teu kadenge deui. Sora sato-sato jenen ge jempe. Sigana mah arincah kanu alang, kalabur kanu jauh, ayeuna kedah kumaha. Sumun pami kitu mah satuju nyai lah urang angkat we atuh. Urang ningali tempat saja nu aman di daerah ieu mah harah-haraeun pisan. Komo pami nyai tos da babar mah bakal taman alangsa jeung balangsa. Ara bakal ngonang satu anu garala. Sabab satu nu beuki daging manusia mah nganu getih teh. Sok datang cenah ti ka angangna kitu. Kebeg para mitra sadaya. Nyi Partiwi ngagebeg bakat kurulas. Lantaran inget deui kana kaayaan dirina bukur ka kandungan. Malah harita ge diusapan bari nyawang ka Surajaya nu disangkana mah aya di imah keur senang-senang. Nah, kudu kumaha atunya kuring teh beuki susah we. Sabab najan ini ti dieu oge cantang tu bisa salamet. Sabab kuring kurang tanaga jeung teu bisa daluasa. Kumaha mun aya sato galak nu begat kuring moal bisa ngejat da kaayaan batan sakieu. Sangarkeun eka nu maha kawasa ulah alit manah nyai. Tapi emak beuteung kuring beuki gede asa geus bulan alaun. Teu aca nyai hitungan mamah karek genep sasi langkung. Tapi mah gede-gede teuing kawas bulan alaun emak. Cek Partiwi bari tetep ngusapan beuteung. Lami keneh nyai moal tare-tare babar yuk ayeuna mah urang nya. Ulah betah teuing di dieu bisi kaburu aya maung. Cek Mawiwit geus teu sabar hayang geura buru-buru ingkah ti eta tempat.
iya tuh kumaha ari bakal dicanak marepot urang kampunkeun we tuang masa kapenak-penakna we da seueur pupucukan sareng bongborosan Ardi sanaos ngabantun keas oge moal tiasa dipasar da puguh sagala walurat tah kitu nyanyi cek mabibit barikop kana samping tuluy dibeuritkeun kana cangkeng kop kana buntelan leutik diusi lalamakan arti mah itu urang inget kembali kumaha milik we da majan cicing di dege moal mangis kasenangan eueuh piliheun mohon kitu we nyanyi ayeuna mah geus rempung kitu mah tuluy duanana turun tina ranggo karasa palaur jeung indis kawan tu awak lulus tu uru nyoroncod leuwin ngaleleper cerut duanana kana lemah tuluy leumpang sakaparan-paran teu puguh nu dijunjung lapon incah di eta tempat mabibit kalayan satya marengan dunungan bener-bener bungela kani partiwi cacacakan katanagaan mah cijan mah hayang ngaganong atawa mangku bakat kubela jeung kaaya nu keur kakanungan lumampah di tengah leuweung luang libung puguh kacida susah jaba kudu kukurubutan dina areuy cucu sakapung nyorang lamping nu gurawes mintasan balumbang nu jero nincak akar huling jangkar tapi aya berkah ni partiwi bisa lumampah kalayan lancar ngantu bisa jonjon sabab minang eureun kareureuh ngareureuhkeun kacape malah dina hiji tempat nu mernah ni partiwi nyarane kana tangkal kayu eueureun bangun nikmat nepi ka sare tibra Duduh teuing durungan emak pamiten repot anjeun teh mugi-mugi we sing kiat agan sing sabar jeung tawakal cek hate mawiwit mukat kanu keur tibrasaan mawiwit inget ti isuk can manggih kadahara naon-naon atuh gancang manehna cengkat rek nyangan buah saninten atawa pupucukan anu weunah di dahar ni partiwi kapaksa ditinggalkeun lantaran keur tibra sare ngarane kana tangkal gancangna carita mawiwit geus datang deui mawa pupucukan sabeben mawa bongborosan jeung buah saninten ni partiwi digeuingkeun lalaunan berai bunta tuluy gigisi bari luak liu itu aya di mana emak di leuweung keneh nyai sabab perjalanan jauh keneh urang mah teu terang kaler kidul teu terang kana legana leuweung geura gugah atuh ieu sok ieu emak meunang buah saninten lumayan keur tambah lapar cek mawiwit bari nunda buah saninten nu geus meunang ngasekan karena kuring teh lapar pisan atuh urang lulus jeung hulu angan asa panas cing asaan buah saninten kumaha rasana kaos nyai matak jag-jag geura celebok para mitra sadaya duanana barang dahar estu mata kuatir katempona komo ni partiwi beungit geus katarasakan hanyos sigatas gering mang tahun-tahun awak begang jeung kotor pakaian rarawi balas dikakarait kana cucu ngadaharan pupucukan estu matak dikawatireun saturunna mawiwit jeung ni partiwi lalumpang deui majuna teu puguh nu dijunjung teuing ngaler teuing hidul tapi najan bari jeung kitu oge duanana boga kayakinan yang dina hiji mangsa bakal tepi kasih leuweung sarta bakal manggih pilemburan kitu jeung kitu wae para mitra lumampahna murang alas bandawasa apruk-aprukan di nubala sakapung kapaksa kudu meuting lantaran poekeun di perjalanan keur ngajaga diri tina gangguan satunggal ngahaja sare dina rungkun haur anu rembet jeung gerengan atawa dina akar kiara nu sakiraan karena poe taya reureuhna limpang di leuweung luang liu dari tu puguh tujuan ni partiwi jeung mawiwit geus teu mikirkeun poe teu nyaho ahad jeung senin teu bisa nalingakeun majuna panon poe sabab unga poe leumpang di jero leuweung nu kerep ku kakajen dikarasa geus ampir 3 bulan pileuweungna tapi nu dijugjug can kapangih tetep poe di leuweung geledegan tapi duanana henteu aral jeung subaha tetep sabar jeung gede kayakinan sarta percaya kana kamurahan Allah Subhanahu wa taala
Para mitra kaum dangu satuluy ngamawiwit jeung Nyi Partiwi lalempang deui majuna teu puguh tujuan. Teuing ngaler teuing ngidul tapi najan bari jeung kitu oge duanana boga kayakinan yen dina hiji mangsa bakal tepi ka sisi leuweung sarta bakal manggih pilemburan. Kitu jeung kitu bae lumampahna nyorang alas bandawasa apruk-aprukan di nubala sakapeung kapaksa kudu meuting lantaran poekeun di perjalanan keur ngajaga diri tina gangguan sato galak ngahaja sare dina rungkun haur nu rembet jeung gerengan. Para mitra anu mulia, dina hiji poe Nyi Partiwi beak tanaga ngudupruk deukeut akar kiara, brek biuk satengah mebeutkeun maneh atuh mawiwit reuwaseun gancang muru ka Nyi Partiwi dicekel kalayan hati-hati. Nyai, kunaon anak ieu? Naon nu karaos? Mak capek. Ieu tuur meuni leuleus jeung disirah lieur. Ketempoan kararoneng jeung beuteung sial, Mak. Nyi Partiwi ngusap beuteungna beungeut muringis nahan ka nyeri. Puguh mawiwit meuni ngajenghok reuwas bingung nu taya papadana sok sieun Nyi Partiwi babar. Duh, Nyai kudu kumaha mun geus kieu palang siang bade babar. Margi patuangan Nyai tos ageng pisan. Kumaha ieu Nyai? Mawiwit gugup samar polah jeung samarampa. Ini lari cai Mak, duh ieu tikoro asa tuhur hayang minum. Nyi Partiwi ngusap tikoro beungeutna beuki sepa. Antosan atuh Nyai ke urang milari cai. Mawiwit nuna buntelan leos ini trek neangan cinyusu atawa susukan. Ari Nyi Partiwi ditinggalkeun sorangan pepelengkingan nahan ka nyeri. Beuteungna ngusial beuki nyeri diuk teu puguh ngagoler hese nyarane nyeri tonggong. Di kitu kieu ge tetep poe teu ngareunah matak jengkel jeung aral. Ari mawiwit manehna kalayang koloyong teu puguh neangan cai bari dibarung ku hate geumpeur. Sarog ka hiji balungbang manehna tuturubun turun. Barang nepi ka handap lain manggih cai kalah katepung jeung orai gede. Atuh meuni buncelik bakat ku sieun berengbeng mawiwit lumpat. Leos kalebak mawiwit hayang buru-buru manggih cai sarog ka hiji lengkong. Dirinya hieum jeung keueuman pantosna teh aya sirah cai. Tapi barang disampeurkeun lain manggih cai kalah katepung jeung anak maung. Nuker silih udag jeung baturna. Mawiwit berangbang deui lumpat ninggalkeun eta tempat, mawiwit ampir beak harepan lantaran teu manggih cai kalah manggih sato-sato garala. Untung inungna eueuh, pokna tuluy neangan cai ka tempat sejen. Tapi geus kaditu ka dieu mawiwit teu hasil bae kapaksa balik deui nepungan Nyi Partiwi. Ngan matak cengkel lantaran poho deui jalana. Atuh puguh beuki kaweur hate mawiwit melang jeung hariwang bisi Nyi Partiwi diganggu ku sato gala. Kira-kira 2 jam lilana mawiwit ngider neangan Nyi Partiwi akhirna anyog ka jalan nu tadi. Tuluy murut tangkal kiara barang serog mawiwit calangap bakat ku kaget. Sajongjongan mangahulang ngabari melong ka Nyi Partiwi. Nu ngalempreh teu usik teu malik dihandapna getih ngabayabah jeung orok roroesan. Lila-lila mawiwit sadar brak deku gigireun Nyi Partiwi gancang ngarawuh orok nu baloboran keneh ku getih. Mawiwit ngadeg-deg bakat ku bingung sabab teu bisa ngurus orok dina kaayaan nu sakitu waluratna. Tapi bakat ku nyaah jeung deudeuh ka orok mawiwit teu malire kana buntelan. Galah ngalaan baju jeung nu geus rawing eta orok dibuntel ku baju. Deudeuh teuing anak king. Peti kadarkeun kudu gelaran di kanayan kieu. Jeung dina hate daek nangis. Mawiwit heraneun lantaran orok teh ukur roroesan jeung kekejet teu daek ceurik mawiwit hariwangeun bisi orok teh pireuk. Nyai gugah anak ieu putra parantos salamet. Mawiwit ngaguyah-guyah Nyi Partiwi. Berai beunta tuluy rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Beungeutna pias panon ceuleuyeuk Nyi Partiwi teu sare da ngalempreh sote beakeun tanaga jeung kacida leuleusna. Ma tulungan ieu kuring lumse. Sing sabar geulis sing kiat kumaha atunya da mau ge teu tiasa nulungan. Ukur tiasa ngahujanan ku Cipanon. Jawab mawiwit bari inghak-inghakan. Orok dikekeuweuk bari dihujanan ku Cipanon. Mana caina Ma? Teu hasil Nyai, teu ge teu aya cai geuning. Nyi Partiwi teu ngomong deui Layang kalemu ras inget ka bapana, ras inget ka Surajaya. Renghap Nyi Partiwi narik napas panjang, pikiran teu daek tenang. Ma, lamun ngajuru di lemur mah meureun moal kieu nasib teh.
Aduh Nyai Aganjungjunan ulang ngemut-ngemut kadinya da mau ge ngartos wayahna sing ageng mana ulah petot ngadua ka Maha Kawasa margi Allah masifat welas tur Maha Asih kawasa sareng Maha Uninga sanaos dina kaayaan kieu ge moal burung tiasa nyalametkeun ka urang mawiwit teu weleh ngabeberaha teh ngagedekeun hate Nyi Partiwi nya mah tapi kumaha mun geus kieu wayahna antosan sakedap Nyai mal bade milarian katuangan manawi aya milik sawios ulah manah da orok teh tangtos salamet waras waluya sareng kasep mawiwit nuna orok dijieun Nyi Partiwi nu geus dibuntel ku baju sedih hate mawiwit para mitra ningali kaayaan kitu nepi ka nyurucun cimata awewe lalaki mah pamaget Nyai kasep sigara mana Nyi Partiwi imut hatena regreg ras inget kana amanat bapana yen manehna kudu bisa ngagelarkeun rundayan Resi Kalajati mun Nyi Partiwi teu hasi ngagelarkeun anak tangtu turunan Resi Kalajati tumpur tapi dina sela-sela hate Nyi Partiwi nyelap rasa sedih jeung nalangsa sababet ngalaman ngajuru di tengah leuweung luang liwung Nyai mak bade miyos heula nya mawiwit amitan ke heula mak ieu beuteung kuring pariksa apan geus ngajuru tapi teu daek ieu geni kempes Nyi Partiwi ngusapan beuteung nya Nyai cik maninga mawiwit melong kana beuteung Nyi Partiwi tuluy disasar lalaunan tetela teu salah beuteung Nyi Partiwi masih keneh kemung cara tadi samemeh ngajuru meninga hulang mawiwit manehna nyoba-nyoba mikiran eta masalah kunaon kuring teh mak Nyi Partiwi hariwang bisi beuteungna teu waras bisi aya kasakit anu matak gede balai buah-buah putra teh kemar Nyai kemar kumaha mak kana urang antosan sugan gubrag deui ayeuna mah Partiwi peureum hatena jadi bingung bungah pacampur jeung susah bungah pedah geus salamet ngalahirkeun susah sok sieun nya kemar tada teuing ripuhna dina miarana saboboro-boro para mitra sadaya miara orok anu kembar miara hiji ge cantang tu bisa
Pramitra kaum dangu mawiwit ngadaguan kalayan Satya nu tadi narek neangan cai jeung kadaharan teh tulus sabab melang bisi nyipar tiwi ngalahirkeun deui tapi di daguan salila-lila teu aya bae kalah ka matak melang jeung hariwang. Nyai teu karaos naon-naon nyai? Ayeuna mawiwit nanya. Puguh we karasa mak leuleus jeung sirah lieur. Tapi ari beuteung mah henteu biasa we cara sasari. Kumaha atunya ada geuning teu aya wae asa aneh teuing nya. Ari nu kemar kumaha biasana emak? Nu geus kapanggih ku mama nu ti heula jeung paneuri teh tara lila antarana tara mata kesel jeung ngadagoanna kitu tah. Nyi Partiwi kerung hatena beuki bingung sabab manehna mah teu kitu. Orok nu kahiji geus lila di luar nu kadua can gebrol keneh bae. Nu akhirna timbul sangkaan Nyi Partiwi pok nyarita. Palang siang kuring teh teu kemar mangan beuteung kuring teu waras meureun. Lah, moal nyai moal kitu muga-muga we teu aya matak bahaya. Mabibit ukur bisa ngabeberaha teh. Danang tukeun mah teu bisa naha Nyi Partiwi terek ngajuru deui atawa moal. Nah apangna beuteungna gede teh aya keneh orok atawa lain kitu deui Nyi Partiwi teu bisa nangtukeun da puguh ngajuru dara. Can aya pangalaman mangkaning eueuh paraji teu aya nu tanyakeun. Tungtungna mawiwit ngagepor diuk di dinya nungguan anu rek ngajuru. Tapi nepi kawan caas meci asar Nyi Partiwi teu ngajuru deui tapi beuteung teu dae ke hepe Pramitra teu dae kempes. Tetep kawas anu keur kakandungan. Keur kitu orok teh ceurik curing hak gancang orok dipangku tuluy dieyong-eyong. Malah hati Pramitra melingeak matak nyebit kana ati, pating seredet kana hate. Alhamdulillah nuhun Gusti geuning orok teh bisa ceurik. Nuhun ujang, nuhun kasep, mangga nangis geun sing waregnya. Nini mah bunga hidup daek nangis teh tananing maras waluya. Cek mawiwit bari marah mai hatena reug-reug. Hayang nyusu meureun emak cing ka dieu keut. Nyi Partiwi ngadenget budak cenghar atoh nempo anakna geus bisa ceurik. Nya meureun sok atuh pasihan nen. Orok dibikeun ka Nyi Partiwi gap ditampanan lalaunan tuluy sina nyusu. Tapi orok teu daek krepeh kalah beuki tarik ceurikna. Puguh we Nyi Partiwi bingung. Teu nyaho kana adat orok teu bisa ngupahanana. Tinggal heula nyai cai susuna ayaan henteu. Ci susu diteang-teang tetela teu biji atuh meningah ulang Nyi Partiwi bingung leuwih ti bingung. Nah kumaha nyusuan anak mangkaning sagala walurat eueuh cai-cai acan. Kumaha mun geus kieu mah karunya temen si Ujang. Mah bisa disusuan mangkaning teu aya cai teu aya dahareun. Mawiwit kalah ngahulang ditanya teu bisa nemalan. Sabab manehna ge bingung nah kudu kumaha lamun geus kitu. Sabab boro-boro mikiran cai susu, mikiran kadaharan keur indungna ge bingung. Mak tulungan ieu budak teu daek krepeh. Kadieu nyai urang pangkuku mak. Yuk mak repehkeun watir. Orok dipangku ku mawiwit tapi orok tetep ceurik malah mah sorana kalah ka beuki tali. Abuhan pating saleor kalebak sada aya anu ngalelewe atuh puguh asa keung jeung geuman. Kawan tu di tengah leuweung luang liwung jauh ka ditu jauh ka dieu. Sigana bae sora budak nu ceurik ngonang sato-sato leuweung anu beuki daging jalma. Jeung deui bau getih sumebar ka bawa angin mere tanda maka maung jeung ajag pikeun ngajugjug ka eta tempat. Gaur-gaur sora maung handaruan awuhan pating salegor, pating saleor ngaruntagkeun hate mawiwit jeung Nyi Partiwi nu harita keur pating harulang. Mikiran orok anu ceurik puguh we ngadenge sora maung anu beuki geumpeur, matak soak jeung samar pola. Mawiwit nangtung luak liuk bari ngadegdeg. Geus nangtung diuk deui gap kana leungeun Nyi Partiwi. Maksudna rek ngajak ini tapi terus nangtung deui bari ngekeuweuk orok. Mak, ieu teh kudu kumaha da kuring can kuat leumpang. Kekelan nanya ulah geumpeur ulah gugup tenang we. Ceuk mawiwit. Nyarek gugup ka Nyi Partiwi tapi manehna sorangan kalah ka ngadegdeg. Mana buntelan mak kuring butuh samping keur babengkung. Ceuk Nyi Partiwi bari maksakeun hudang beuteung meuni asaan monoyot dicekel ku dua leungeun. Mawiwit asa diingetan sok orok dituna heula kop kana buntelan nyokot samping butut. Tur ditumukeun ngarah rada panjang. Geus kitu dibeulitkeun kana beuteung Nyi Partiwi sangkan teu paur teuing lamun leumpang. Barang rengse meungkeut beuteung gorobas anu ngagorobas beulah tongo. Mawiwit gubuk krewek kana buntelan kep nyakaleungeunna Nyi Partiwi bari ngajak ini. Hayu nyai urang lumpat eta maung geus deukeut. Mana budak mak? Nyi Partiwi leuwih geumpeur. Ieu orok mah nyai hayu lumpat. Terus duanana lalumpat ninggalkeun eta tempat.
tapi sagancang nagenulumpat nuripuh ukur ngadedon bari bujur kokoplokan bakat kusieun da pugu eueuh tanaga mawibit setengah ngagusur nyipar tiwi bari liuk deui bis kanu barala bisi aya maung nu norojol. Akhirna mawibit jeung nyipar tiwi jauh ti urut ngajuru lempang gagancangan ti luak liuk deui sabab sieun ku maung teh mawibit ngakeuweuk buntelan da ceuk pangrasana mah dipangku teh orok padahal mah orok mah ditinggalkeun roroesan para mitra mata kuatir. Kocapkeun sato-sato leuweung ampir bareng datangna ka eta tempat. Ajag jeung maung paheula-heula disusul ku sato sejen nu ngarasa panasaran hayang nempo ka sora nu ngagogoaran ceuri. Gaur maung jegug ajag ditema ku meong tutul nu gorgar parasea jeung baturna. Kaayaan di dinya mata keung jeung mata kuatir lantaran puluhan sato muru ka orok nu kiroroesan geus jempe teu ceuri. Srog maung kadeukeut tangkal kiara mata molotot nempo orok anu roroesan irungna kateraungas ingus ngabeugetih seger keneh direwog ku ajag anu direwog baramitra direwog ku ajag anu aya welasna. Atuh maung teh ambekeun manehna ngarontok orok malik heula ka ajag karek ngarontok orok malik heula ka ajag gaur disada bari nemongkeun sihung. Ajag nu sakutu lobana nyingrai lalumpatan tapi baralik deui da puguh lapar geus hayang ngrekeb orok. Kitu jeung kitu meunang sababaraha kali sasat parmut mangsa. Dina waktu kaaya nu bareng kitu ti lebak aya nu kukurubutan di nu bala. Mending ngahegak bakat kucapi kesan ngucur minuhan awak jeung beungeut. Baju nu tika karai teu dipalire calana rawing ti kait kana cucuk. Perengbeng lumpat celeng-celeng ngaluncatan ruyuk jeung lomang. Horeng hiji lalaki tegep jeung dedeganana sembada. Aripangna datang kadinya para wargi geus tadi ngadenge sora orok nu ceurik. Nu gogoraran mata ketir, mata kuatir eta jalma aya niat rek nulungan bisi aya orok nu butuh ku pitulung. Tapi pikiran midua keneh sabab manehna ngarasa heran dume aya orok di tengah leuweung luang liwung. Sakapeung nyangka siluman nu minda rupa. Na di mana sora erek teh atuh? Tadi mah da sada di dieu ye tapi ka mananya? Anak manusia tawa siluman gitu.
cek eta jalma bari wakil. Sorot panon seket para mitra jiga nu mampu nembus kandalna tatangkalan. Keur kitu kadenge sora ajag nu pasea jeung sora maung anu ngagalaur. Eta jalma ngalenyap reuwas. Harita teh celeng luncat ngaluncatan rungkun canar. Bareng penglumpat muru ka tempat sato leuweung anu keur pasea panasaran bisi aya nu butuh ku pitulung. Akhirna para mitra sadaya anjog ka hiji tempat di handapeun tangkal kiara aya ajag mani pating sarenteng nyameran maung sedengkeun maung anggur gagauran ngalawan ajag keur marebutkeun mangsa sedeng deukeut akar kiara aya orok roroesan ngadenge sora sato nu pasea teh asa aya nu mawa ulin. Masya Allah, itu aya naon loba-loba ting satu galak. Eta jalma ngarasa heran jeung bingung panon rutret ka unggal pojok. Breh nempo nu roroesan deukeut akar kiara barang disidik-sidik tetela orok di baju dibuntel ku baju butut. Atuh meninga jenghok eta jalma celeng luncat muru orok langsung dirawu dideukeutkeun kana dadana. Alhamdulillah, bringnyaan anak manusia. Deudeuh teuing anaking ka mana indung hidup teh. Cek eta jalma bari celengok orok teh dicium bangun gegeut. Eta jalma teu sadar kana bahaya lantaran puruhan sato galak. Molotot ka manehna asa direbut hancengan. Kaur maung disada bari molotot ka eta jalma dibarengan ku ajag nu reang disarada bari ngaronom ka eta jalma. Kencaeun maung tutul ngaharengan katuhueuna meong congkok molotot tukangeun orai sanca meulit dina tangkal kiara. Kuluna celeungeu bari lel-lelan. Masya Allah, geuning nyerang ka aing satu-satu teh kurang ajar sia ngajak ngesang ha. Satu-satu leuweung nyingka sia sabab aing lain ngarebut bangsa sia tapi nulungan papada ka ulah. Hayu nyingka. Eta jalma ngusir sasoto-sato nu ngaronom tapi hiji ge eueuh nu incah kalakangang seg beuki maju. Sorot matana rata-rata bangun ambek. Eta jalma tara ngagugu ka sato leuweung. Harita eueuh niat ngabinasa terus manehna ngekeuweuk orok. Bisi dirawel ku maung. Tapi maung anu megatan jalan ngadepong rek ngarontok kukuna geus bari jil meuni seukeut. Sihung rangeteng pika gilaeun. Barang eta jalma geus deukeut celeng maung luncat bari ngagaur. Dua suku rek nyeak ka eta nyekek jelema. Tapi teuing kumaha carana nyaho-nyaho si maung geus ngagedebut kana lemah. Tuluy ngagurinyal hudang bari moyongkod. Leos maung idit ngagusur buntut nu ngagepay panjang. Kuluna ngeluk celina lempes. Ngaku eleh secara satria teu wani ngalawan deui ka eta jelema. Mun sia balik tadi tang tu moal ngalaman labuh deuleu. Ceuk eta jelema bari neuteup ka maung anu ngingking balik. Keur kitu para mitra welasan ajag nyamer babarengan. Pada hayang teu lieuh ti heula ngarebut orok. Tapi eta jalma ukur ngangkat sukuna nu katuhu. Muih cara pangal bak cungka cumpalit kedebut ajag nu sakitu lobana teh gempar. Kabeh katajong ku eta jelema. Atuh puguh meuni rame pating garuik terus ngacir lalumpatan eueuh nu wani ngalawan deui. Nempo maung jeung ajag eleh sato seje nungtutan pating laleos. Sabab geus apal kana ambeuna eta jalma geus aya 2 kali tepung. Sabab eta jalma teh matuhna memang di leuweung. Jung baralik sia. Kami teu hayang tarung jeung marane sabab pada ngabutuhkeun ku ieu leuweung. Kami butuh ku marane, maneh butuh ku kami. Jiga rinit ulah yang pasea jeung kami deuleu. Ceuk eta jalma bari melong ka sato-sato nu pating laleos teu aya nu wani maju. Atuh para mitra akhirna les sasatoan teh ngiles. Awakna para mitra apunten iwati manuk-manuk nu recet di sarada. Kawas nu milu bungah pedah orok salamet kaayaan tenang deui sato-sato leuweung baralik deui ka kana sayangna masing-masing. Atuh leos para mitra eta jalma balik bari mawa orok ditatangkeup bangun atoh. Asa mangi emas saguluntung beda dina lengkahna gagah pinuh ku kabunga. Ari leos kalebak tuturubun hayang buru-buru tepi ka tempatna. Waktosna kabur jeung seep saha ieu pameget teh para mitra ieu lalaki teh para wargi sadaya nu nulungan ka eta